Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng anak jin sabakota. Ayeuna bagian anu ka-5 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagian anu ka-15. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tas. Tedinyana sabot Raden Samar keur ngeunah-ngeunah dahar kitu. Di sisi jalan teu jauh ti tempatna Raden Samar dahar. Kadenge aya sora bedil dibarung ku pating kurwokna jelema. Tewak eta kadinya rampogna euy, kadinya tah, cegat. Kitu harita ramena pating corowok warga. Kejadian eta tangtuna nimbulkeun kapanasaran pikeun jalma-jalma nu keur dalahar di eta warung kaasup Raden Samar sorangan. Salah saurang di antarana aya nu tuluy kaluar. Aya naon ieu Kang? Aya naon? Itu tuh aya rampok di udag budi situ, aya rampok. Cek eta jalma. Nyaho kitu Raden Samar jadi kabawa panasaran. Mangkana manehna oge tuluy nempo kaluar ninggalkeun alas sanguna. Nalika kaluar ana breh teh. Bener pisan aya saurang lalaki ngora keur diudag-udag ku polisi. Bari ngacungkeun pistolna, polisi teh ngabekaskeun timah panasna. Duar. Eureun di dinya atau mending ditembak. Eureun. Cek eta polisi ngagorowo. Ari diancam rek ditembak mah si rampok deh eureun bari ngangkat leungeunna.
Ampun Pak, ampun. Ulah ditembak Pak, ulah dipanjara. Aduh, hampura kuring maling sebenarnya kapaksa Pak, kulantaran itu anak pamajikan kelaparan, khususnya anak hayang nyusu Pak. Cek eta rampok meninggal lengis pikawatireun. Hanjakal pikeun polisi mah eueuh kompromi. Sanajan alesana lapar jeung ngabelan anak anu kalaparan, kulantaran maling mah tetep maling, tetep kudu dihukum. Maka detik eta keneh, eta rampok deh tuluy di barogod bari dijejek cebrot kudu berat. Aduh, ampun Pak. Si rampok minta ampun bari humaragu. Mana hasil rampok si lain tadi, mana dia. Cek polisi nyentak. Mangga iya Pak. Cek si rampok bari mikeun 2 dus susu bubuk nu tadi dipaling ti toko. Urang ajar, awas ya, dihukum ku aing masih 5 tahun deuleu. Cek polisi bari hiu geus ngamangkeun leungeun arek nampiling, tapi kep detik eta mah tampilingan polisi teh teu nepi ka keuna lantaran anu nahan tetela Raden Samar anu nahan. Nah naonan ieu teh ulah ilu biung sia, bisi dihijikeun di panjara ku aing sia deui. Sentak polisi menimu releng. Keheula Pak, keheula sakada puntennya. Gampil masalah nampiling mah. Sanaos ieu maling hawatos Pak. Kumargi pan ka kuping tadi, putrana kalaparan cenah. Tenang, ke ku abdi digentos ka nu boga tokona lah susuna mah. Sakantenan urang ayakeun mediasi. Teu bisa sia, teu bisa. Maling mah tetep maling kudu dihukum sia. Nya mohon, abdi oge terang. Tapi nah tos sami perlakuana kanu maling acis negara Pak. Padahal anjeunna teh ngarampogna dugi ka puluhan miliar, malah mah dugi ka ratusan jeung triliunan. Sakedah nama komo kanu ageung disamikeun we atuh, dikieukeun tah supados kapokeun. Lain ieu mah kanu maling susu 2 dus nepi ka kieu narek ditampiling sagarupa Pak. Alah, meunggeus eta mah urusan beda deui sia. Aing mah tugasna ukur newak nu ki wungkul. Sabot keur adu paham gitu torojol. Aya saurang lalaki katurunan Tiongkok jiga nama muru nyampeurkeun. Si horeng eta teh anu boga toko anu susuna dipaling. Dina pada eta Raden Samar sateka pola nerangkeun kayaan sabenerna si rampok dumasar kana katerangan nu katarima ku dirina. Akhirna anu boga toko teh ngahampura sanggeus nyaho yen rampok deh ngagarongna alatan kapaksa dumeh anakna kalaparan. Lianti eta Raden Samar ngaganti sakabeh karugian anu boga toko. Sedangkeun si rampok tetep dihukum ku cara wajib lapor salila sataun jeung teu meunang kaluar ti kota Bandung. Kitu akhir kaputusanana. Para wargi sadayana, roda waktu muterna teu karasa. Unggal poe ngakiles jalana kahirupan. Ti poe ka poe estu karasana tereh pisan, malah saking ku terehna. Kadangkala saminggu oge asa sapoe. Ti saprak ngarencanakeun rek ngakalakeun Neng Mita jeung Raden Samar. Kiwari cunduk kana waktuna, poe nu dianti-anti tepi kana mangsana. Dina poe eta anu geus ditangtukeun, akhirna nepi oge malam Jumaah Kaliwon. Kaayaan langit di kota Bandung malam eta katempo poek pisan meredong. Mega hideung ngagayot nyumputkeun bulan. Cap Indra harita geus datang deui ka pamakaman Cina bari mawa anggur premium, tuluy mawa 2 bungkus rokok mahal jeung teu poho foto Neng Mita di bawah.
Si Abah dukun maturan dihandapeun tangkal caringin karamat. Angin karasana tiis, daun-daun garing maluragan, soragaang dumadakan rehe. Harita Cep Indra diuk sila sagigireun si Abah anu mimiti ngaturuk dupana. Teu lila pladug haseup menyante malah ketak-tak nyerebung kaluhurkeun. Sapada harita seungit namenyan nyambuang ka unggal juru mawa hawa anu pikasieun ngahudangkeun para lelembut di alam gaib. Seor seor angin ngaradak nyor tarik naker dibarungku nyungungna sora anjing babau. Dina pada eta Cep Indra ngarasa seber lumeh kayaana leuwih geuman tibatan sabaraha poe katukang. Angin di sabudeureun pamakaman Cina danget eta teu jiga biasana. Karasana ku Cep Indra leuwih tiis alahbatan cai ibun. Bulu pundukna pating puringkak. Komo waktu ngadenge babaungna anjing, manehna tuluy ngaharewos ka si Abah. Bah, meni asa keung kieu ieu teh rarasan teh, Bah. Moal kitu ieu jurig ngarekep ka urang, Bah. Jijing lujang jijing, sarua Abah oge zieun sabenerna mah. Tenang we, tenang heula. Nu penting mah hasil pamaksudan jang. Temal si Abah semu ngageter. Dina waktu eta haseup menyan beki kandal pagugulung luhureun tangkal caringin. Teu pati lila dumadakan kadenge sora tan katinggalan ngagerem tarik pisan ti palebah dahan caringin karamat. Ilaing datang oge Gening Indra. Kitu cek eta sora eta jelas sorana Ki Satria Lodra anu keur ucang angge dina dahan tangkal. Panona mureleng hurung moncorong. Ngadenge kitu sakujur badan Cep Indra jadi ngageter beungeutna jadi pias kolenyas. Kitu deui si Abah manehna buru-buru nembalan. Samburazun sinuhun jin. Simguring sejang ngadeus sakuma anu tos diparentageun tilu dinten kapengker sun. Mangga we ayeuna mah nyanggageun ieu pesenan Zalira. Anggur premium sareng rogo bodasna sun. Alus sarba kula sugema nempok jeung narima nu kieu mah sarba. Tembal Ki Satria Lodra bari ngalayang turun. Sedengkeun si Abah buru-buru muka tutup botol anggur. Maka dina detik eta Ki Satria Lodra tuluy ngisep saripati tina cai anggur sasajen. Walah nguangi ngena ieu mah nganggur deh beda jeung anu di negeri kula geuning. Cek Ki Satria Lodra dibarung ku panona burahay beureun. Mangga wilujeng ngaleut seebkeun we Sun. Walon si Abah meni ti nyembah-nyembah we ka Ki Lodra. Waduh nuhun kapake pisan euy susuguna ku ngaula. Tapi keke mana ieu foto awewena nu mana sok ratembongkeun ka kaula deuleu Indra. Cek Ki Satria Lodra. Atuh Cep Indra
gancang ngagolerkeun salambar foto Neng Mita dina deukeut menyan. Sanggeus kitu angin dumadakan eureun ngagelebugna, sedangkan manuk jurig mah beuki gacor di sadana. Dina danget eta panon Cep Indra jeung si Abah teu sirikna rek kaluar nalika nyaksian aya ramo buluan sagelede indung suku kolot ngaragamang kana foto Neng Mita. Harita Cep Indra nepi ka ngadeg-deg jiga kabulusan bakatku soak nempona. Cacakan ukur ramona wungkul komo deui atuh lamun nempo bungkeulekanana geus pasti manehna duaan bakal kapiuhan. Bah kuring sisieun bah, hareos Cep Indra ngageter huntunan roktok. Tenang jang, tenang, sabenerna mah boge sarua sieun, tapi tenang. Ari sugan Abah mah moal sieun bah, kupeda geus biasa bah. Biasa zote ngadukunan dari nempo kieu mah garek ayeuna Abah oge nempo langsung rupa jin bungkeulekan di kieu karak ayeuna. Sabot keur gemper kitu na atuh pretut tina bujur Cep Indra anu disada tarik naker si horeng kelepna bocor alatan teu kuateun nahan kasieun. Ya dol deh nama gitu segala jang jebe bau kieu das ngadar naon gitu tadi sore jang. Si Abah jadi kukulutus senajan bari jeung sieun oge. Aduh ampun Abah teu katahan teu pira tadi tetas ngadar dog asin sakrat bah. Kemal Cep Indra maena oge ngabalieur bari nungkup irung. Kayan eta tangtuna ngajadikeun Ki Satria Lodra ambek sabamehna oge jadi baueun. Kurang ngajar dasar ngedan ngadon ngabekok ka kaula sia Indra, ceuk Ki Satria Lodra bari teu tatapasini deui. Hiu gaplok ramona anu galede teh dipake nyabok Cep Indra. Aduh ampun jin, aduh tadi aja ampun, aduh. Cep Indra ngagoak awakna ngajengkan. Ngawas ye mun sekali-kali deui ngabekok colok ka ngaing dihakan buleut-buleut sia ku ngaing Indra. Ceuk Ki Satria Lodra ngagelager sorana matak saber. Nalika peuting beuki surem sinar bentang taya kaberagan, bulan nyumput semu alum, mega hideung ngagantung pagulung-gulung. Wirahma mantra sesaledek marangan poekna wanci peuting. Sorana ngagerenggeng kaluar tina sungut badagna Ki Satria Lodra. Sorot panona ngempur teu ngiceup nempo salambar foto Neng Mita. Ngan hanjakal jampe pamakena teu kaharti ku bangsa manusia. Barang jeung kitu haseup tina parukuyan beuki kandal nyimbutan. Aromana kaambe matak nambahan rasa kakeueung. Menang sawatara waktu mah sareng sena Ki Satria Lodra nyihir lelembutan Neng Mita. Manehna pok nyarita. Ngindra kulang yakin si Mita bakal linglung Indra. Pikeun sementara maneh bakal poeun. Pikeun sementara si Mita manehna bakal poeun ka si Samar. Wayana aina kene ku ilaing gancang tepungan si Mita. Mengpeung si Samarna keur ulin ka kota gancang Indra. Mangga sun
Tapi punten ieu teh lamun tos kitu nya ku abdi tepangan kedah kumaha deui Sun? Tanya Cep Indra semu kaweur lantaran rasa sieun jeung bunga. Nya teh mah terserah ilaing we rek dikumaha-kumahakeun mah. Rek dikumaha dikitu dikieu oge awena mah terserah ilaing, rek dibanjut oge teu nanaon. Bisi rek dikokos oge sapeting sapoe sapeting ku ilaing keun kumaha maneh we teh Mang Indra. Mohon atur nuhun sinuhun. Aduh jin kuring kacida bungana on. Geus ulah nyarita kemana garap tegar di syaku Gang Indra. Ayeuna mah ganjang ngilaing geura indit kulantaran kemah si samarana bisi kaburu datang banten Deleng Indra. Mangga sinuhun jin mangga ceuk Cep Indra semurusuh satuluyna. Peuting harita keneh Cep Indra jeung Bah Dukun Guragiru arindit ti tangkal caringin karamat nu aya di sajaroeun pamakaman Cina demi ngajugjug ka imahna pasugara. Para wargi sadayana, peuting di kota Bandung harita mah dumadakan hujan gede. Padahal samemehna langit teu katempo mere tanda rek nurunkeun cai hujan. Angin ngaguruh ti beh kidul nyapukeun runtah nu haliber. Ragragna kana solokan mapetan liang cai nepi ka jadi banjir. Maklum di kota tong boroning aya hujan gede. Dalah dina teu hujana oge, cai solokan mah teu oleh mapetan alatan loba teuing anu miceun runtah sembarangan. Ngajelegerna sora guntur tangtuna ngagerwahkeun sakumna insan anu keur sarare tibra. Kaasup Neng Mita manehna tuluy diuk dina sisidipan. Pangacianana dumadakan kabur. Panona neuteub kosong ka palebah jandela kamar. Bibirna ngageter bari ngagero lalaunan nyebutkeun hiji ngaran. Indra, di mana anjeun ayeuna Indra? Kitu cek Neng Mita bari tuluy kaluar ti kamar. Dina kayaan teu sadar Neng Mita laju kaluar ti imahna. Najan di luar hujan ngagebret, manehna teu paduli. Sementara dina waktu nu sarua di sisi jalan tepatna di hareupeun panto gerbang imah Neng Mita harita geus ngajugrug mobil bodas anu karek jol pisan datang. Di jero eta mobil taya lian Cep Indra diuk satukangan setir, sedengkeun gigireunana aya si Bah Dukun anu teureun-eureun melenyun udud. Bah, kumaha carana atunya ngagerowan Neng Mita euy. Jadi bingung euy, sabuah HP-na teu aktif. Da pasti geus sare waya kieu Neng Mita oge. Coba hujan teu raat-raat ya teh Bah. Ceuk Cep Indra bari ngareret ka si Abah. Nya menta panggeroankeun we atuh ka satpamna. Susugana daekeun ujang. Walaun si Abah bari nunjuk ka palebah pos satpam. Dina pada eta kabeneran Cep Indra ngalieu ka palebah pakarangan imah pasugara. Ana breh teh tetela manehna nenjo aya Neng Mita keur leumpang bari hujanan. Bah. Aduh, usaha urang hasil euy. Tuh tempat tuh. Neng Mita nyampeurkeun teu digeron oge Bah. Cek Cep Indra teu serikna gugujrug bakat ku bunga. Ganjang sambeurkeun. Bawa asup kana mobil langsung. Kalayan teu talangke deui, Cep Indra tuluy kaluar mapageun. Sanggeus samehna panto gerbangna dibuka ku satpamna. Harita Cep Indra teu loba tatanya nalika Neng Mita dicekel leungeunna cicing wae. Sedengkeun pikeun satpamna najan dibarung ku rasa heran dirina teu bisa nyegah nalika Neng Mita dibawa ngabiur dina mobil bodasna milik Cep Indra.
Teu lila ti harita nalika satpam Neng Mita keur udud bari mikiran kajadian nu cikene nimbulkeun rasa heran. Teu kanyahoan ti mana holna, ujug-ujug kana tak-takna anu nepak plak gurubug. Atuh daek teu daek si satpam teh ngagurubug alatan kaget bari kukulutus manehna ngalieu. Dasar jurig, punten Jang, aduh manawi teh saha? Terus di mana Jang hujanan kieu Jang? Ceuk Mang Kori satpamna Neng Mita sanggeus nyahoyeun nu nepak tak-takna teh Raden Samar. Biasa terus jalan-jalan Mang di kota. Karesel tuh da di imah wae teh. Ongko tadi mah da halodo ari heug de pas rek mulang hujan gede geuning Mang. Olo. Paingan atuh tadi Neng Mita dijemput ku Cep Indra. Ari sugan salira teh aya we di bumina Jang. Neng Mita dijemput ku si Indra. Irah Mang, tos lamit dacan Mang. Alamat anu teu beres ieu mah Mang. Cek Raden Samar kaget naker. Aya panginten 5 menitan mah Jang. Waduh, bahaya ieu mah Mang. Kudu gancang disusul Mang. Kitu cek Raden Samar bari gentak ngacorelat muru kaluar. Mang Kori satpamna Neng Mita jadi coloho waktu nempo ngajorelatna Raden Samar. Sabab ukur sakicep geus teu katenjo ku dirina. Aduh, sok rada aneh sakapeung mah ku Jang Samar teh. Eta lumpat meni sajorelat kitu. Ari sugan rek make motor we ngudagna teh. Asa teu mungkin mun kaudag. Da itu mah sahanteuna make mobil Cep Indra mah. Kitu gerendengna Mang Kori. Sedengkeun lumpatna Raden Samar harita kebat numpak angin. Cirimna ngabelesat lir kilat di awang-awang. Sedengkeun Cap Indra kabek ku kabungah alatan maksudna tina kanan. Dina uteukna geus pinuh ku rupa-rupa ajakan mesum. Niatna rek ngagulang gaper Neng Mita sapeting jeput. Meungpeung aya kasempetan. Cek pikirna ari geus seubeuh mah sing rek ku batur ge pek teh deui. Tapi dina sajeroning mobil keur nyemprung. Harita Cep Indra nanya ka Neng Mita anu diuk sagigireunana. Neng, bade teras bobo di mana ieu? Bade ka bumi akang tanapi ka hotel Neng? Tanya Cep Indra semu mesem pinuh harti. Sementara si Abah mah nu ngadengekeun satu kangeunana jadi kabawa teu puguh rarasahan. Teu langkung akang we abdi mah Kang, ngiringan Kang. Walau Neng Mita pasrah naker sabab ayeuna mah jiwana geus katenung ku ilmu sihirna Ki Satria Lodra. Kalayan teu loba mikir panjang deui. Leo harita Cep Indra mengkolkeun mobilna ka hiji hotel nu aya di kota Bandung. Tapi harita si Abah tu manya, "Reka mana ieu teh Jang? Aduh, wayahna euy. Abah mah tungguan we dina mobilnya Bah. Sok cicing we sare kulon mah Bah. Kuring rek ka hotel heula Bah." Cek Cep Indra. Atuh puguh we. Si Abah jadi kukulutus sabab daek teu daek mahena kudu nungguan anu rek indah hoy. Tapi nalika tinggal sabaraha meter deui mobil rek tepi ka hotel anu ditujuna. Harita Cep Indra ngadadak nincak rem satarikna. Alatan di hareupeunana ujug-ujug aya saurang lalaki keur ngajantang di tengah jalan. Cekit. Sora rem disada tarik dina aspal base. Ngajadikeun mobil teh eureun ngadadak. Kayaan eta ngapalukarkeun si Abah ti jedak tarangna kana kursi. Kitu deui Neng Mita, tapi manehna mah kalah nangkep ka Cep Indra. Bangsat. Na samangklukna deh. Ngadon ngahalangan jalan. Jika kitu hayang terep ae sugan jelema teh. Cek Cep Indra kukulutus bari cerut turun tina mobil. Sementara harita
si Abah geus ngambe galagat tepi hadeun. Cep Indra haju nyamperkeun ka eta lalaki, maksudna rek langsung nyentah. Tapi sanggeus deukeut manehna jadi ngejat satakar kebek kulantaran eta jalema teh tetela geuning Raden Samar. Hah, kumaha caritana ilai gujuk-gujuk di dia Samar, cek Cep Indra ngomongna semu gugup. Panjang cerita nama Indra, anu jelas mah gara-gara ilai nyiwat Neng Mita. Sok gancang kaluarkeun Neng Mita samemeh kaula nyeun tindakan ka anjeun. Sentak Raden Samar semu ngancam. Samar percuma sia erek mementa Neng Mita dilepasan oge kulantaran ayeuna masih meta oge geus moal wawuheun ka ilaing Samar, cek Cep Indra. Percaya diri naker dume ngarasa yakin Neng Mita pamohalan bisa cager deui. Raden Samar surti kana omongan Cep Indra, sabab moal pati-pati Neng Mita daekeun dibawa tengah peuting lamun teu kaalat ku ilmu tenung. Tapi samemeh Raden Samar ngalakukeun tindakan, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng Seep Wadia Balad ATE official keun atunya. Ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.